Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raki'u wa sajada. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum min khasyatihi musyfiqun. Al-ayah manane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara dilajengkeun kana pembahasan maruakeun Allah seorang sadayana. Kita ya doa dikhususkeun ka urang sadayana, mudah-mudahan wasilah hadir kana ieu majelis sing dipasihan ilmu anu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala, biasa diamalkeunana jange ibadah secara dohiriyahna, secara batiniyahna ka Allah taala. Oke, sing jadi wasilah kanggo dikabul ibadah urang sadayana ku kaunggulan dan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sing dipasihan kaunggulan Allah taala rupana rezeki anu jemar, awak disehatkeun. Oke, mudah-mudahan bila mana nungtungan, mudah-mudahan sing nungtungan mautnya nabi iman sinar Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pamarieu pembahasan parantos dibahas sekilas kuring pada dibahas deui nyata masalah sifat khauf kemarin. Sifat khauf tetapi adalah sifat hati, tapi hati para nabi, para malaikat Allah taala. Nah gitu dia abdi-abdi Allah taala nu saroleh. Jadi ketika ibadah teh sok sieun dina hatena teh ditarima ibadah nakudan Allah Subhanahu wa taala. Karena aya hadis Kangjeng Rasul teh kamarieu nya la yadkhula ahadun lil jannata bi amalihi. Jadi moal bisa asup surga jalma ku amal ibadahna. Cek Kangjeng Rasul. Digakeun Kangjeng Rasul oge nyarioskeun walaan kalau kaula ge moal bisa asup surga ku amal ibadah. Kecuali nyurambahan Allah taala ka kaula ku rahmat jeung kaunggulan Allah taala. Tapi saat itu kemarin pantas dibahas Kanjeng Rasul oge sok nanya-nanyaan ibadah. Nepi ka baruh dua dapal sampean Kanjeng Rasul tina sabab lila teuing ibadah ti peuting. Sabab lila ibadah ti peuting. Karena ketika ngarep-ngarep kaunggulan dan Allah taala jeung rahmat Allah taala, maka jalma termasuk mutamani ngarep-ngarep pungkul tanpa amal ibadah. Jadi kemarin ge jalan lempengna kudu sarta terakna ibadah yang ngarep-ngarep rahmat. Oke, kemarin dijelaskan ayat suci Al-Qur'an walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazakka minkum min ahadin abada. Jadi lamun teu aya kaunggulan Allah taala, teu aya rahmat Allah taala ka jeung kabeh, maka moal bisa bersih jeung sasaha tina dosa salawasna. Jadi moal bisa migawe kana amal ibadah kecuali eta ge ku kaunggulan dan Allah taala. Moal bisa asup kana surga kecuali ku kaunggulan dan Allah taala. Oke, kemarin dijelaskeun masalah qadar. Masalah qadar. Kemarin itu pembahasannya masalah qadar. Anu disalahkeun adalah jelema nu ngomongkeun takdir kemarin.
ngomongkeun takdir. Ketika ditanya jelema kamari pembahasannya itu adalah hujah ti setan. Kunaon anjeun loba migawe dosa geus takdir euy kamari teh. Eta teh bahasa kitu teh salah. Karena naon? Karena ketika jelema ngomongkeun takdir maka eta sapertikeun sifat musuh-musuh Allah kamari dijelaskeun. Kepangandika Allah Ta'ala sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta daqu ba'sana qul hal indakum min ilmi wa tukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrujun. Kemudian dijelaskan, hari musuh-musuh Allah mah bakal ngomong ketika geus asup kana neraka. Lamun ngarasakeun mah Allah Ta'ala maka kaula moal musyrik. Bapak-bapak kaula ge moal musyrik. Saya tadi adalah hujah musuh-musuh Allah Ta'ala. Jadi dijelaskan kemarin ketika orang migawe maksiat ulah ngomong ke takdir. Ditanya, kunaon anjeun migawe maksiat takdir? Uya, kunaon make gitu? Karena seolah-olah nyalahkeun dan Allah Ta'ala. Karena kemarin dijelaskan cek Ahlussunnah wal Jamaah orang sadayana dipasihan ku Allah Ta'ala, tegasna Allah Ta'ala ngadamel pikeun orang sadaya kana ikhtiar jeung kudrat. Dibere orang kudrat abdi tegasna kakawasaan jeung abdi pikeun milih-milih mana nu halus mana nu goreng. Oke, jalan lempeng nama emang hakikatna mah sakabeh perkara oge eta pademelan Allah Ta'ala. Urang migawe alus eta pademelan Allah. Urang migawe goreng pademelan Allah, tapi kudu adab tata krama urang. Karena khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Alus-alusna takdir jeung goreng-gorengna takdir ti Allah Ta'ala. Ngan urang kudu ada gawe adab tata krama. Ketika alus kudu dicantelkeun karena kaunggulan dari Allah Ta'ala. Getol euy ibadahna alhamdulillah kaunggulan dari Allah Ta'ala. Itu jawabannya. Lamun euy sia mah gawe doraka wae alhamdulillah ieu loba teh dosa urang. Kasalahan urang, ulah ngomongkeun takdir nya. Jadi ulah ngomongkeun takdir dari Allah Ta'ala nya. Sepeda pernah dijelaskeun ku Kangjeng Rasul cek hadisnya ida dukirul qadaru fa'amsiku. Bila mana disebut tentang qadar atau takdir maka kudu nahan anjeun ulah nuluikeun ulah cacarita tentang qadar. Karena takdir adalah rahasia dan Allah Ta'ala. Eueuh nu apaleun kecuali Allah Ta'ala masalah takdir. Karena tulisan anu ditulis yang manusia di Lauh Mahfuz eta termasuk makhluk keneh. Cuman telna ilmu Allah Ta'ala tegasna sifat ilmu Allah Ta'ala nu apaleun makhluk kecuali Allah Ta'ala jeung kecuali jalma nu dibere nyahok ku Allah Ta'ala. Terus enak orang tuluyikeun kana hancanya wa sa'ala rajulun aliyan radhiyallahu ta'ala anhu anil qadar. Pernah nanya hiji lalaki ka Sayyidina Ali tentang qadar, tentang takdir. Jadi orang ngebahas karena takdir ya. Karena rukun iman nu kagenep teh pan takdirnya, qadar. Ketika jelema terpercaya karena takdir termasuk kufur jelemanya. Karena cek Kangjeng Rasul salah satu la yaqbalullahu minha adlan wala sorban. Aya 3 golongan nu moal narima Allah tiata jalma kana ibadah fardu jeung ibadah sunnatna. Nu kahijina akun jalma nu sok milaraan ka indung bapa, anu kaduana mannanun jalma nu sok loba munak-munak, sok loba ngungkit-ngungkit sedekahna. Anu katilu adalah mukadzibul qadari, adalah jalma nu ngabohongkeun kana takdir. Terpercaya kana takdir. Malahan dia nepi kana batas kufur oke lamun jalma teu percaya kana takdir tidak Allah Ta'ala.
Ketika aya hiji lalaki nanya ka Sayyidina Ali tentang qadar, tentang takdir. Faqala lahu, nandika Sayyidina Ali ka eta hiji lalaki bijawabihi dina ngajawabna Sayyidina Ali huwa bahrun amikun fala talijuhu. Ari qadar adalah lautan anu jero, moal bisa asup anjeun kana eta laut. Jadi moal kahontal ku akal cek Sayyidina Ali, moal kaberi ku ilmu kurang berinya. Masalah takdir. Wa tariqun mudlimun palatas lukuhu. Jeung ari qadar mah adalah jalan anu poe moal bisa ngambah anjeun kana eta jalan cek Sayyidina Ali. Sirrullahi qad khafiya alaika fala tafsuhu. Cek Sayyidina Ali, ari takdir mah adalah rahasia Allah. Takdir adalah rahasia Allah. Qadar adalah rahasia Allah. Jadi nu apaleunana adalah Allah Ta'ala. Tak aya nu apaleun kana ilmu Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Pada hobiya nyamarkeun Allah Ta'ala kana eta qadar ti anjeun, maka ulah sok nyebarkeun anjeun kana eta qadar. Jadi ulah ngomong karena perkara nu can puguh bahasa urang namanya. Jadi euy. Sukan apa kana jadi. Jadi dina artian lain urang apal kana qadar, emang aya ilmu prediksi, ilmu falak dan lain-lainnya. Tapi ulah ketika percaya karena masalah nu kitu. Karena naon? Karena lamun urang ngomong keun eta takdirna isukan bakal kitu euy. Saeta nu pibahayaeun mah. Karena teu aya nu apaleun kana takdir kecuali Allah Ta'ala. Karena qadar kecuali Allah Ta'ala. Karena qadar adalah lautan anu jero moal bisa diasupan, jeung qadar adalah jalan anu poe moal bisa diampang. Cek Sayyidina Ali. Wa sa'ala rajulun min wuladil umuri Muhammad bin Wasi rahimahullahu anil qadar. Ketika pernah aya nu nanya deui hiji lalaki nu termasuk pamarentah di ulatul umur ka Muhammad bin Wasi tentang qadar. Faqala lahu, nepi ka ngomong ya Syekh Muhammad ka eta lalaki, jiranuka min ahlil quburi laka kitafakuri fihim suglun anil qadari wa qad madiya amalus salafi wal khalafi min ahlil haqqi alal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Cek Muhammad bin Wasi ari tatangga anjeun eta termasuk ahli kubur. Pikeun anjeun dina kudu ditapakuran. Pihim suglun ari eta ahli kubur eta sok katungkul malikiran sibuk jauh tina mikiran qadar. Bahasa Syekh Muhammad bin Wasi teh euy tatangga anjeun oge ahli kubur tapakuranna. Sok mikiran tentang qadar. Dari ahli kubur mah geus boga kasibukan moal mikiran qadar, moal geus jadi ahli kubur mah. Jadi dina artian ulah sok mikiran qadar. Pikiranna tatangga anjeun, awak anjeun. Ceuk Muhammad bin Wasi. Kagian lieur pikiran qadar teh. Karena moal kahontal ku akal. Wakon mado malahan pernah liwat amal ulama salaf dereng-rengan sahabat Kangjeng Rasul jeung ulama khalaf dereng-rengan tabi'in jeung itba'ut tabi'in ti ahli hak kana iman kabeh kana qadar rek alusna qadar wa syarrihi jeung rek gorengna qadar wan aqada ijma'uhum rahimahu alaihim ala dalika nepika ngagundelkeun ngasahkeun ijma'na ulama salaf jeung ulama khalaf kana kudu iman kana qadar rek alusna jeung gorengna. Jadi iman kana qadar mah kudu nya rek alusna atawa gorengna qadar. Tapi walal imsa anil ihtijaji bil qada'i wal qadari jeung titah nahan ulama salaf jeung ulama khalaf
tina gawe hujah ku kodo jeung qadar inda tarkil amri dina nalika urang ningal kana perkara wa itiyanin nahi jeung dina nalika urang migawe kana cegahan dan Allah taala. Jadi ulah sok gawe hujah kana qadar kunaon euy salat subuh kaberangan takbir kasarean teu meunang katanya. Emang kita kersaningan Allah taala urang kasarean tapi teu meunang. Kudu imsak, kudu nahan. Ulah ngomong orang ulah gawe hujah ku kodo jeung qadar nalika ningal perkara wajib. Wa ijatin nahi nya kitu deui ketika urang migawe kana cegahan Allah taala migawe kana perkara haram. Ulah ngomongkeun bahwa pagawean urang teh adalah takdir. Ulah nepi ka kitu. Wa kanu ya rauna dalika min adomil munkirat. Nepikan narekankeun ulama salaf jeung kholaf gawe hujah ku qada jeung qadar eta termasuk pangleuwih gede-gedena perkara mungkar. Nah maksud kaula ari gawe hujah diambil qadari ku perkara qadar indar tika bil maharimi nalika geus migawe kana pirang-pirang perkara haram wa tarkil wajibati jeung nalika ningal kana pirang-pirang perkara wajib fa in kunta min ahlil haqqi faqtadi bihim. Jadi ketika gawe hujah ku qadar nalika migawe perkara haram nalika ningal kana perkara wajib maka eta termasuk pangleuwih gede-gedena tinimbang perkara mungkar sejen. Leuwih gede dosana tinimbang maksiatna gawe hujah ku qadar. Karena seolah-olah ngahina nyepelekeun hadat Allah Subhanahu wa taala. Ngahina sama sekali teu aya adab tata krama. Leuwih gede dosa moconan teu dimangnyaan urang. Nyanyaanan ketika nyanyaanan urang ngajakan gelut ka batur luhung kene seperti urang geuningan ngajakan gelut ka batur langsung aya rasa sieun nya ka urang. Oh batur ya Allah taala mah kudu sieun. Tapi ketika dioconan batur sakumaha. Borangan ke batur dodo we sok aya amoknya dioconan banyak. Bedanya. Tapi itu bahasana bisa dibedakan ku bahasa adat istiadat urang kayaknya. Karena ketika urang gawe hujah ku qadar nalika migawe haram eta leuwih gede dosana tinimbang migawe haramna. Tinimbang migawe haramna. Bagus. Kunaon maneh jinah we takdir. Jinah geus dosa katamah dosa ngomongkeun takdir leuwih gede daripada dosa jinah naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Fa in kunta min ahlil haq maka lamun aya anjeun termasuk ahlil haq maka kudu anut anjeun ka ulama salaf jeung kholaf. Wasluk sabilahum jeung kudu ngambah anjeun kana jalanna ulama salaf jeung kholaf. Wa ila jeung lamun teu kitu lamun teu ngilu urang teu anut urang ka ulama salaf jeung kholaf faqad sami'tu ma qala Allah taala lil muttabi'ina ghairi sabilil mu'minin. Kaula pernah ngadenge kana kaul Allah taala pikeun jalma-jalma nu anut ye jalma kana lian jalan mukminin. Wasma'hu jeung kudu ngadenge anjeun kana eta kaul al-ana dina poe ayeuna. Pangandika Allah taala dina Al-Qur'an, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatba'u ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nasluhu jahannam wa sa'at masira. Cek Allah taala sawe jalma anu ngamusuhan ka rasul, anu bendu ka rasul, anu nyarekan ka rasul saenggeus aya dalil anu pertela mimba di mata bayyana lahul huda, saenggeus pertela pituduh ka manehanana hidayah, geus dibere pituduh, geus dibere ilmu bahwa kudu gawe adab tata krama ka rasul, kudu ngagungkeun ka rasul, kudu anut ka rasul. Tapi anger manehna kekeh maduan kene atawa ngamusuhan ka rasul.
Wayat bau gairo sabilil mukminina jeung anut eta jalma kana jalan lian jalan mukminin. Nuwallihi matawalla mangka bakal mengokeun mangka bakal mengkolkeun kaula eta si jalma kana perkara nu mengkol jeung bakal masukkeun kaula eta si jalma jahannam kana neraka jahannam wasaat masiro jeung goreng patun ieu jahannam apane masiro tempat balik. Dijelaskan ceria si Al-Quran jalma nu ngewal ka Rasul jalma nu sok anut ka jalan lian jalan mukminin tegasna lain jalan ulama salaf lain jalan ulama kholaf matak dikudukeun teh urang teh anut ka ulama teh kitu nya kudu apakah aya pertanyaan apakah urang kudu anut ka ulama ieu dalilna nya wayat bau gairo sabilil mukminin jeung jalma-jalma nu anut karena jalan lain jalan mukminin mah ke bakal dipengkolkeun ku Allah taala dijauhkeun tina hidayah Allah taala jeung bakal diasupkeun kana neraka jahanam cek Allah taala nya naudzubillah. Jadi orang oge kudu anut karena jalan mukminin tegasna jalan ulama salaf jeung kholaf jalan ulama salaf jeung kholaf. Cuma alam rahimakallahu tuluy kudu apal anjeun boga pitaasi Allah ka anjeun bi annahu la yajuju wa la yasihu lil mu'mini ayya'taqida fi nafsihi annahu la haraja wa la janaha alaihi idza taraka wajiban au fa'ala amron muharraman. Bi annahu bahwa kalakuan eta teu meunang jeung teu sah pikeun jalma mukmin nekatkeun eta jalma mukmin dina hatena di nafsihi bahwa kalakuan eta laharoja teu dosa wala junaha jeung tegasna teu dosa wala janaha jeung tegasna teu dosa alaihi kana humigawe hujah ku qadar ulah nepi ka kitu bila mana ninggalkeun eta jalma mukmin kana perkara wajib atawa bila mana migawe jalma mukmin kana perkara nu diharamkeun li annal qadara ghalibun lahu wa sabiqun alaihi karena qadar eta geus ngalintih ka manehanana jeung geus diheula ka manehanana. Cuma ida sodaro minhu tuluy bila mana bijil qadar ka eta jalma fa'ala au taroka rek migawe atawa rek ningal layardallahu bihi mangka teu ridho Allah taala ka eta si jalma. Lamun bijil pagawean kitu ka eta si jalma teu ridhoan Allah taala dina artian bahasa urang nya fa ini tajja bil qadar ala iqamatil qudri li nafsihi wa huwa baqin al ikhtiyar wa tabi faqad ihtamala buhtana wa isma mubina. Lamun gawe hujah si jalma kulapat takdir dina nangtungkeun alasan udurnya pikeun manfaat awak manehanana bari eta si jalma eta bakin tumetep boga sifat ikhtiar menang milih-milih tina alus bisa lumpat kanu goreng tina goreng bisa lumpat kanu alus watabi jeung manehna tumetep boga sifat bisa ngabedakeun mana nu alus mana nu goreng mangka eta si jalma qadih tamala mikul tawan mawa eta si jalma kana buhtan kabohongan wa isman mubina jeung kana dosa anu pertela. Jadi ngabohongkeun seolah-olah ngabohongkeun buhtan. Makanya leuwih gede dosana buhtan. Buhtan teh bohong. Pan aya bahasa urang mah aya gibah, aya buhtan. Gibah teh geus sagede kitu, geus sakitu-kituna dosana teh gibah. Ngomongkeun batur bukti gorengna si anu teh judi wae bukti judina si anu teh kebluk salat berjamaah bukti keblukna eta geus dosa gibah ngomongkeun batur bukti gorengna aya nu leuwih gede daripada dosa gibah nyaeta buhtan ngabohong mun bahasa urang mah mitnah meureunnya nuding bahasa urang namanya. Ieu buhtan termasuk dosa anu gede
lebih gede tinimbang dosa ghibah. Wa qad khasyitu an takuna hadhil baliyah, malahan aplikasiun kaula aya ieu balahi anu geus ditutur tadi ngomongkeun jalma loba ngomongkeun takdir, loba napakuran takdir. Qad dapat ila unasin minal mansubina ilal ilmi wassalah fadlan an ghairihim min ammatil muslimina. Nyata-nyata geus ngaraya ieu balahi nuju ka manusia anu nyubangsaakeun, termasuk jalma nu disubangsakeun kana ilmu jeung jalma soleh ku kaunggulan tinimbang nu sejen ti golongan muslimin, unggul tinimbang nu sejen maksudnya. Jadi balahi ngomongkeun takdir teh lain tiba ka amatul muslimin unggul, ka jalma-jalma nu berilmu, jalma-jalma nu soleh sok aya nu kitu. Karena naon? Karena terhasut ku setan, katipu ku setan. Wa yakadu ayyadullah ala wujudi hadal amri minhum annahu la yadharu alaihim kasiru tawajjuhin wa ta'allumin wa ta'assubin indama yasduru min ba'dihim ma la yulamu alaih wa yudamu bihi syar'an. Nepi ka hampir nuduhkeun dina wujudna ieu perkara ti golongan ahli ilmu jeung ahli nu saroleh bahwa kalakuan eta taradohir di ahli soleh jeung ahli ilmu loba nyeri, loba pilara, loba sedih nalika aya datang perkara indama yasduru min ba'dihim, nalika datang perkara kasawarehna nyata perkara nu sok dicacat kusara lamun cicing dina eta perkara. Jadi reng-rengan ulama, padahal ulama pangkatna, reng-rengan jalma-jalma nu ahli soleh ketika ninggalkeun kana perkara wajib lain langsa dina hatena takdir, ngarasa bebas kedu mun geus ngomongkeun takdir mah hatena nya. Ya padahal reng-rengan ulama jeung jalma-jalma soleh, padahal eta teh dicacat ku syarat yulamu wa yudamu bihi syar'an, dicacat kelakuan kitu teh ku syarat gawe hujah ku takdir. Falyattaqillaha mu'minun ahassa min nafsihi bidzalika. Kudu sieun jalma mukmin ka Allah taala nu geus ngarasa tina hatena kana kitu ngomongkeun takdir. Da goreng-goreng oke urang teh takdirkeun ieu ku Allah taala. Tah dina hate ngomong kitu eta geus termasuk balahi anu gede. Jadi dosana leuwih gede daripada dosa maksiatna. Namun hate geus ngarasa kieu. Kunaon urang teh hese-hese teh migawe ibadah teh. Meureun geus takdirkeun ieu ku Allah taala, jadi rasa bebas. Cara manggiat deui kunaon da kawin-kawin urang teh. Menang hatena teh merean wae takdir. Eta sunah Kanjeng Rasul ditinggalkeun ngomongkeun takdir. Ieu nu dorakana. Jadi loba perkara teu karasa urang perkara dosa gede, leuwih gede dosana tinimbang dosa migawe haramna nya. Wal yatakalla nafyahu anha, mangka kudu ngerti jalma mukmin na euweuhkeun gawe hujah ku takdir jauh tina hatena. Ulah aya gawe hujah takdir dina hate. Komal mah diomongkeun ka batur mah nya. Wal ya'lam jeung becik kudu apa jalma mukmin annallaha la ya'duruhu bil qadar. Allah taala tarang mere udur kata sejalma ku qadar. Wala yaqbalu minhul ihtijaj, jeung moal narima Allah kana gawe hujah ku qadar ti eta jalma. Madama muhtaron abadan abada. Dina salagina eta jalma mukmin dibere ikhtiar muhtar teh. Sifat bisa milih-milih nu mana nu alus, nu mana nu goreng, abadan abada salawasna. Ketika jalma bisa kene pulah pilih, oh imam alus euy.
Karena jarang jelema lamun migawe maksiat teu karasa ieu maksiat. Apa migawe kitu teh adalah dorakan. Karena cek hadis Kanjeng Rasul adalah ari perkara dosa mah adalah mayarbika. Adalah perkara nu sok ngamang-mangkeun ngategeunahkeun kana hate anjeun teh eta dosa ngaranna. Cek saha? Cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sami'ta min ahadin minal muslimina hadal hujjata sakita. Maka lamun ngadenge anjeun ti salah sahiji jalma muslimin, jalma muslimnya kana hujah anu gugur bieu fajurhu anha maka kudu nyegah anjeun ka eta mukmin ulah migawe hujah kitu wa arifu bi anna ismahu bil ihtijaj bil qada wal qadar latar kal awamiri wa fi'lil maharim adamu min ismihi ala nafsi tarki lil wajib wal fi'li lil muharram. Yang kudu dibedaan jalma mukmin kitu bahwa gawe hujah, bahwa dosa gawe hujah ku qada jeung qadar karena ningal perkara anu diparentah ku Allah taala jeung karena migawe perkara anu diharamkeun ku Allah taala eta dosana gawe hujah ku qadar eta leuwih gede tinimbang dosana da ningalkeun wajib jeung dan migawe haram. Dosana leuwih gede. Urang mah teu apalnya ketika aya dosa anu leuwih gede tinimbang dosa zina, tinimbang dosa judi, tinimbang dosa ningalkeun salat, tinimbang dosa ningalkeun puasa. Aya anu leuwih gede dosana. Adalah ketika hate kumaha. Urang mah jadi preman oke eta geus ditakdirkeun ku Allah Taala. Ya Allah, ya Rabbi. Nyabul, tukang nyabulnya. Nah, geus takdirna kudu kieu kudu. Aya deui pan awewe dicantok deui. Kudu geus kitu geus goreng hatena. Padahal dosa nyantok awewe mah leutik nya, nu dosa gede mah adalah dosa takdirna. Narimakeun dibere watak migawe maksiat naudzubillah ya kalau naudzubillah ya eta leuwih gede dosana wal yattaqillaha wala yajma'ala nafsihi baliyatayn jeung kudu sieun anjeun wal yattaqi kudu sieun jalma mukmin ka Allah taala jeung ulah ngumpulkeun dina awakna dua balahi dua dosa nu kahiji dosa migawe maksiat nu kadua dosa nyebut takdir kami gawe maksiat eta dosa dua balahi teh maksudna wa yaquduha ila sahti rabbih jeung ulah nuntun eta jalma kana awakna nuju kana bebendu Allah taala min jihad lain dina dua arah nu kahiji arah migawe maksiat nu kadua arah gawe hujah ku qadar naudzubillah eta dosana bisa bertumpuk-tumpuk ketika nembe gawe dosana rasa tenang, rasa aman. Karena kemarin dijelaskan ya, itu pembahasan teh sebenarnya dina masalah khauf keneh sifat teh nu alus adalah khauf. Sieun ka Allah taala dina migawe ibadah teu ditarima. Malahan dijelaskan ya, eta mah sifat Nabi Allah taala, sifat malaikat jeung sifat jalma-jalma mukmin anu saleh. Mata layak kemarin dijelaskan cek Syalawi Al-Hadar jelema anu tukang maksiat layak malahan lebih pantas kudu sieun ka Allah taala karena geus migawe maksiat. Karena sifat ngarasa aman tina babalas Allah taala tina siksa Allah taala karena migawe maksiat eta termasuk sifat jalma munafik kemarin dijelaskan. Wa innal munafiqa jama'a isatahu wa amnan. Karena jalma munafik mah sok ngumpulkeun kana pagawean gorengna jeung ngarasa aman tina siksa Allah taala. Jadi seolah-olah goreng teh geus takdir ti Allah taala. Ta eta menjadi bahaya ngarasa aman tina siksa Allah taala. Mata dosana jadi dua kali lipat. Malahan dosa ngarasa aman leuwih gede dosana tinimbang dosa migawe maksiat kana naudzubillah. Jadi ulah we urang teh dina hate teh kudu sieun we tutuluyan ka Allah taala. Ketika dina hate ngarasa aman, genah we santai.
hirup di dunia rileks lah bahasa orang nama sholat subuh kaborangan santai urang ngopi deui wudu deui hudang lain modoan sholat ngopi heula wudu heula eta ku santai tolol eta jelema sholat subuh kaborangan geus ngopi dahar heula udah cepikih oge kira-kira kaborangan sarema ngodoanana sunat ala tarohih lereh-lereh santai we dahar heula ngopi heula teu nyaho ari hate teu goreng mah geus kana tarekat lain syariat lumpat ngagabahkeun kana sunat Kangjeng Rasul ngerasa aman ninggalkeun kewajiban tidak Allah taala eta sifat jalma munafik cek tarekat akhirat cek syariat pikir sote sunat gagancangan lamun katinggalna ka syariat teu dihaja-haja aya udurnya lamun ngahaja-haja ditinggalkeun mah salat subuhna pukul oge ingat urang teh hudang pas ada teder molor deui itu kaborangan hudang teh jam 7 wajib kudu dikodoan buru-buru eta cek pikir oge cek syariat jadi beda dua arahnya antara syariat dan tarekat. Ari syariat makana ibadah dohiriyah badaniyah syariat melompat. Ari tarekat makana ibadah batiniyah qalbiyah ibadah bangsa hate. Jadi aya dua ibadah sama jelema teh. Sanajan dipake syariat ku urang nu dimaksud ngahelah seperti dina bab zakat dijelaskeunnya. Ketika jalma geus nisab zakat tuluy geus nisab zakat teh pas arek haul sataun buru-buru dijual di zakateuna teh seperti zakat emas boga 85 gram pan wajibna teh kudu sampurna eta nisab dina jarak sataun terus urang teh dijual 1 gram jadi boga 84 gram teu wajib zakat cek ulama syariat cek ulama fikih karena teu mencapai kana nisab 85 gram emas ngan lamun ngahelah ajual manehna ngamaksud ngahelah zakat doraka di akhirat mah eta cek torekan doraka ngahelahna naon oge ibadah bangsa hate mah jadi dunya bebas teh di akhirat mah aya pertanggungan jadi paljantakillah kudu sieun ka Allah taala ketika ulah kumpul dua perkara dina awak nu kahiji dosa migawe haram ku awak anu kadua dosa gawe hujah ku qadar ku hate ngarasa aman ku hate iya nya wa amma dikrul qada'i wal qadari wa tadkir bihi inda syada'i wal balaya wal masyaib fala ba'sa bihi jeung ari ngingat-ngingat ngeling-ngeling napakuran kana qada jeung qadar jeung eling kana qada jeung qadar nalika urang keur ripuh, nalika keur kabalahian, nalika keur kamusibahan, eta teu bahaya eling mah. Ya Allah, ya Rabbi urang keur gering. Geus dikersakeun Allah taala kudu gering. Geus takdirkeun Allah taala kudu gering. Kudu urang teh nyat kadinya mah. Pala ba'sa teu bahaya eta mah. Pala ba'sa bihi. Karena bahwa al-ihtijaju ala nafsi, karena eta jalma teh gawe hujahna ngamadaratkeun diri pribadina lain ngamadaratkeun karena ka Allah taala tapi ngamadaratkeun ka diri pribadina maksudna ngamadaratkeun ka Allah taala teh lain bahasa ngarimuhkeun karena lamun kumpul cek diskusi sakabeh makhluk langit jeung sakabeh makhluk bumi pikeun ngamadaratkeun ka kaula maka mau bisa ngamadaratkeun sakabeh ahli langit jeung ahli bumi ka kaula. Jika mun kumpul sakabeh ahli langit, sakabeh ahli bumi termasuk malaikatna, manusana, jinna dan lain-lainna pikeun ngamangpaatkeun ka kaula kabeh ku amal ibadahna moal manfaat amal ibadahna pikeun kaula cek Allah taala. Ngan lamun gawe hujah ngan desek kana diri pribadi eta teu bahaya hukumanana karena walaisah tijajan laha karena eta lain gawe hujah karena qada jeung qadar dari Allah Subhanahu wa taala li anal abda mubtali wal musab
ida alima annal mubtali lah wa rabbuhur rahim wa annahu bidalikal bala sabaqa alaihil kitab minallahi ta'ala tahaqqiq wa aikin annabi dimni dalika lahu solahan wa khairan kasiro. Karena hiji abdi anu dibere balahi kegering atawa dibere musibah contohna kamawatan dan lain-lain, bila mana apa eta si jalma bahwa dat anu mere balahi itu adalah Allah Ta'ala, meyakinkan dina hatena bahwa dat anu mere balahi adalah Allah Ta'ala, huwa rabbuhur rahim, dari Allah Ta'ala itu adalah dat anu rahim banget, welas banget asih, wa annahu bidalikal bala jeung apal yakin eta si jalma bahwa eta balahi teh bahwa eta si jalmanya kakeunaan ku eta balahi teh ta sabako geus diheula kitab tegasna takdir ti Allah Ta'ala ka eta si jalma. Jadi teu bahaya, jadi teu matelakeun teu bahaya ketika orang gering ieu teh geus takdir ti Allah Ta'ala kudu gering. Ingat-ingat orang teh bahwa urang teh geus diheula ku Allah Ta'ala, geus dituliskeun dina Lauh Mahfuz bahasa urang namanya bahwa urang sadayana kudu gering benernya dina poe ayeuna jam ayeuna ta eta mah meunang alias teu bahaya gawe hujah ku kondar eta. Tahaqqiq tahaqquq kudu nganyaankeun nganyata-nyata aranjeun jeung kudu ngayakinkeun anjeun bahwa dinas sisimpanan makna kitu aya kamaslahatan jeung aya kabagusan anu loba. Jadi ketika orang yakin nu balahi adalah Allah Ta'ala, lain corona, lain penyakit, nu balahi teh lain. Yakin ke Allah Ta'ala, maka orang mubarana oge moal cenderung kana ubar syariat. Kokoh cenderungna kana ubar syariat. Karena ketika jalma yakin bahwa ieu balahi teh ti Allah Ta'ala, bakal menta ka Allah Ta'ala jeung ubar-ubarna mentanya ti ubareunana. Karena ketika orang datang kering, kalau orang ini ke dokter, contoh ke dokter, teeling hati orang bahwa numere kering itu adalah Allah Ta'ala, lain penyakit. Maka eta jelema termasuk jelema anu ahli bid'ah disebutnya. Kunaon maka ahli bid'ah? Bid'ah qadariyah, ya. Jadi bid'ah jahimiyah. Bid'ah jahimiyah jelema anu percaya ngan ala kadar karena syariat tanpa percaya langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hakikatnya. Sanajan dia cek Imam Ghazali diwajibkeun jelema kudu ngaji ilmu tib, ilmu kedokteran. Hukumna fardu kifayah cek Imam Ghazali. Ilmu kedokteran teh wajib diaji. Kunaon wajib diaji? Karena supaya ngaraksa nyawa teh kudu ku ilmu. Ya gitu deui ketika awak gering hese dipake ibadah, nah susah dipake ibadah, nah mata kudu cager gitu. Hayang neangan ilmu susah, hayang usaha neangan kasab, jangan apakan anak jeung pamajikan susah tergering mah. Maka wajib kudu neangan ilmu tib, malahan hukumna fardu kifayah cek Imam Ghazali. Sarua jeung ngaji ilmu alat, nahwu, sorong dan lain-lain. Jadi lain teu wajib ngaji ilmu tib, ilmu kedokteran teh. Ngan cara pemakaianana cek ulama teh besok jadi salahna. Apakah orang lamun kering wajib berobat? Wajib berobat. Mata kita wajib diteangan oge. Ngan carana kumaha? Cek ulama tarekat dijelaskeun dina kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa diberi balahi nyeri huntunya. Nabi Musa teh gagah diteungel teu neurak, lamun neungel batur paeh baturna. Nampiling batur teh paeh, bangsa Kipti ditampiling ku Nabi Musa paeh. Dosa teh mehan batur atuh dosa. Matak nepi ka sieun oge Nabi Musa ka Allah Ta'ala. Maksudna mah moal maehan tibang nampiling bae mah. Tampiling kepret kitu paeh baturna. Rawas Nabi Musa pedus, teu lain diteukel ti bang dikepret. Kubari ku gagah ya Nabi Musa.
dosa kan geus dihampura ka Allah taala dosana kupi Roma takot dama geus dihampura dosa Nabi Musa geus ti heula jadi migawe dosa ona dosa tuluy dihampura dipapakeun hampura kepada Allah taala maksum teh disebutna. Tak ketika Nabi Musa yang diberi balahi nyeri huntu, kamana baliknya Nabi Musa? Ke dokter, langsung ke Allah Ta'ala munajat, ya Rob, kaulah nyeri huntu, naon piubareunana? Nanya ke Allah. Urang mah pergering mah dan cacakan kergering jarang ya ke Allah Ta'ala teh. Cacakan kergering. Komo ari kergenah nama. Pergenah nama berarti orang berboga duit loba bersenang lah bahasa orang namanya heseh yang balik Allah Ta'ala nya cacakan kergering geus jarang cara Bang Eman aduh nyeri huntu euy kuburu neangan ubar neangan terong naon geuningannya terong naon terong walana anjir ubarna teh terong walana lain berbeda Allah Ta'ala lainnya langsung dengan ubar saya dah kesalahan orang teh jadi dinya anjir penyakitnya ke 1000 langsung lompat ke dokter dan apa dina kisah Nabi Musa bahwa Nabi Musa lebih jahil Allah Ta'ala ngajarin ya Rob kau lah jadi huntu naon pi ubareuna cek Allah Ta'ala teh tuh pun tangkal terong walana teh amunnya atau tangkal korejat dan lain-lain tadi bedakan tangkal anu we na kisah nabinya cokot ku Nabi Musa teh teteskeun cageun alhamdulillah da eta mah panitah ti Allah langsung bae man panitah ti Allah da ubarna gunung kitu cager langsung tadi dinya mere gambaran ka urang ternyata urang teh kudu ngajalani teh karena dua perkara nu kahiji kurang kudu eling ka Allah Ta'ala nalika diberi balahi kudu eling mah saha nu mere balahi teh da lain panyakit teh Allah Ta'ala berarti ubarna ge da kudu menta deui kudu bebeja deui ka Allah Ta'ala tah kitu intina nu alus namanya tadi pan ngabahas ketika orang diberi balahi teu kunaon naon eling kana qadar Allah Ta'ala nya terus pas kadua kalina jadi deui huntu Nabi Musa teh ada bakat bener jadi huntu masuk kayak nyari idenya datang deui nyari huntu langsung nyokot terong walana tapi kuat nyeri benernya kakek tuh cager cek Nabi Musa teh eta pan ubarna teh kamari kuno kieu kuno teh cager bebeja deui ka Allah Ta'ala atuh da sia masalah balikna kana ubar lain ka kaula cek Allah Ta'ala ka kaula nu jadi ubarna cek Allah Ta'ala tah dirinya diberi gambaran ka urang ketika balik ka dokter tanpa balik ka Allah Ta'ala ka dokter heula ka Allah Ta'ala moal cager panyakitna karena nu nyageurkeun ada Allah Ta'ala kuduna mah ka Allah heula tuluy kana ubar aduh urang teh gering ya wah kudu sedekah heula sakumaha cek para ulama oge dalilna nepi ka dicantumkeun dina Al-Qur'an dina hadis bahwa sodakoh teh euy bisa ngangkat kana penyakit bisa ngangkat kana balahi sodakoh heula kuduna geus beres sodakoh harap datang ka dokter insyaallah cager penyakitna karena aya rumusan ulama hikmah nya ngajampe jelema teh kudu ku wirid teh kudu ku jampe henteu nya aya nya lamun geus nepi kana perhikmahan mah karena hitung ku urang kumaha ngitungna di jelema terus sedekah ya. Wadi maneh ngaluarkeun duit 1 juta, insyaallah cager penyakit maneh. Tadi omongkeun tadi bere cai, kan kadeukeun cai, tapi apina gitu maksudna teh. Mere pan duit 1 juta nya sedekah. Tangan duit 1 juta eta kudu dipikeun ka jalma yatim, ka jalma-jalma fakir, duit 1 juta teh lain di dahar ku kiai, nah sabarna mah lain nya. Da kuduna kadinya diarahkeunana supaya naon supaya cager penyakitna rumusan hikmah bakumaha cairna tinggal bawa we ka kamar antepkeun ya udud di kamar da teu titah dijampe kana ge sodako udud 10 menit era sakedeung teuing
Oh mah berkata kudu heula beak setengah jam. Oh dahar heula ka kamar cai heula. Dikeun deui we caina teh. Perasaan cek manehanana ieu. Gagah ya tukang hikmah caina tapi ka langsung cager penyakit urang. Padahal lain ku cai eta teh, geus sedekah nu sajutana. Ya Allah ya Rabbi eta rumusan ulama ahli hikmahnya. Aya penyakit anu teu cager. Ku obat, tapi cager nanti adalah ku sedekah eta nya. Aya rumusan anu kitu nya. Lamun geus bisa kitu mah kana penyakit. Man disebut lagi ulama ahli hikmahnya. Dan ahli ulama ahli hikmah mah geus apal ilmu-ilmu anu rahasia disebutnya. Jadi ilmu-ilmu rahasia teh rerengan ilmu anu teu kabeuring ku syariat, kabeuring na ku tarekat disebutna hikmah eta nya. Kabeuring ku tarekat. Nah, penyakit teu laku ge bisanya ku sedekah cager insyaallah. Penyakit gering sarua ku sedekah insyaallah cager insyaallah. Lamun teu cager koreksi diri deui kita sorangan. Jadi tadi ge alus nah ketika jalma diberi balahi tuluy eling ka Allah taala. Eling moho balahi ti Allah taala eta aya loba kabagusan. Wayahmiluhul ilmu bidalika ala ridho wa taslim. Tuluy mawa we ilmu na ka si jalma ku sabab kitu berkabalahian sok eling ka Allah taala ridho jeung pasrah ka Allah taala al hakim nu bijaksana al alim anu banget apal. Karena perkara batin. Rasa itu pembahasan matelakeun masalah qadar. Rasa bernama na kitab Sapinah oge tara dipanjangkeun masalah qadar. Karena kitab Sapinah oge dijelaskeun. Malahan matelakeun kana hadis tidak dukir oleh qadar pamsiku. Namun disebut qadar atau walaupun pembahasan tentang qadar maka kudu nahan arajan kabeh ulah diomongkeun. Tapi ya mah lain ngebahas karena qadar, karena teu apal kurang sadaya karena qadar kecuali apal teh Allah taala unggulnya. Nu dibahas teh adalah hate urang. Lamun ngarasa aman hate urang, tegasna gawe hujah hate urang kudu ditakdirkeun mimpi gawe maksiat, ditakdirkeun ninggalkeun wajib eta dosana leuwih gede daripada dosa migawe maksiatna. Sakitunya itu pembahasan teh. Jadi intinya mah sifat hati kene, intinya mah sifat hati kene. Dan itu dalam jangka mudah-mudahan sing jadi wasilah ke orang sadayana biasa amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dina segi dohiriyahna jeung batiniyahna, dina segi syariatna jeung tarekatna. Mudah-mudahan sing jadi wasilah orang sadayana dipasihan kaunggulan ka Allah taala ku usaha urang. Naon kaunggulana rupana rezeki dijemarkeun, jasmani disehatkeun, jasmani ruhanina. Mudah-mudahan dosa urang sadayana dihampura ka Allah taala hingga tobat ka Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita dalam bekal kita kalam wa wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.